Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna sim kuring bade nyobian konten, nyobian ngevlog. Kumargi ayeuna nuju rene soalna job di cancel wae kumargi aya Covid. Nah, hoyong terang kelanjutanna yeuh ikuti terus yuk. Alhamdulillah ayeuna sim kuring tos bade dugi sakada pandi pangitan. Ayeuna mah urang istirahat we nya kumaha capek pokona mah tong ilmunya diikuti terus kelanjutanna. Yeuh ah. Mah. Assalamualaikum. Ayeuna sim kuring nuju rineh heula. Kumargi capek soalna perjalanan di dieu di bumi dugi ka lokasi teh lumayan rada tebih sekitaran setengah jam langkung panginten 1 jam kira langkung lah. Pokoknya mah tong ngilep oge diikuti terus kelanjutanna supados supados rame gitulah. Nah, beli hoyong terang kameramen dan cager teh tanya tah. Saha namina ieu teh? Peru, Bang. Wis, mantap Peru. Salam kenal. Wis, salap kenal. Nah, aya nami sosmedna teu? Aya. Nami Facebook naon nami Facebook? Peru Abizar. Nah, pokoknya nama pengilat ditambahkan namanya kayak dikonfirmasi. Pokoknya nama pengilat oge diikuti terus kelanjutanna. Sareng pengilat oge di like, komen sareng subscribe nya. Pami orang Cilil mah teu bisa nyebut subscribe. Biasana nyebut subscribe. Ya. Cap permios. A few moments later. Nah, kalau warga Surabaya ayeuna mah simkuring istirahatna atas beresnya. Kumargi ayeuna perjalanan masih tapi orang lanjutkeun deui beli kaburu sonten beli hujan oge nya. Yuk ayeuna mah orang lanjutkeun deui perjalanan. Ikuti terus. Asih mahetkeun janji pasini nganggela nu jadi saksi. Aduh, bisa jalannya lumayan rada ekstrim tuh nya jalannya lumayan lah capek jalannya rada yuk rada lesang komo pami di pasien hujan mawah mau tiasa muntah motor ge ya orang lanjut pilih jadi setengah tebing. Kawan saya enak simkuring atas dugi ke lokasi. Nah itu namanya lokasi teh paling terang pastinya namanya itu Nagara Padang. Nah Nagara Padang kita simkuring tos kena sering sebabana tah
sering bapak saya itu Pak. Pak Haji. Oh Bapak Haji. Nah iya. Apa nama ikuti terus rencana nama orang ini lah di itu ayah warung mungkin orang kopi lah ini mah doa. Angela cerita cinta kurang dua. Nah lain nama simkuring badai naik kaluhur ke negara Padang. Apa nama hai urang kita simkuring kado ieu kado iket tah urang pakai heula. Kasep teh. Sep. Nah, kasep teh nah ya. Dia ayah paman mangkana gunung mana itu Nagara Padang, lain gunung, Nagara Padang. negara Padang itu kami batu non inu Ieu batu lawang pertama pintu gerbangna, sebetulnya pintu gerbangna dek lebet ke Nagara Padang. Nah, ieu pintu gerbangna secara lahir mah batu dua, tetapi secara batin mah ieu teh pager, mungkin mah gapurana dek masuk ke Nagara Padang. itu gapura semua pagar itu. Yuk orang lanjut nih kak itu orang masuk. Ieu teh Cikahuripan teh cai tempat ibak asli di keluarna di mata air situs Nagara Padang asli teh napeun gunung tah nya keluar ieu kamu ibak disebutna teh Cikahuripan. Ai Cikahuripan teh artina teh ci teh menta, ci teh ngaran tempat, ci teh menta urip teh hirup. Urang teh menta ka Allah syariatna ibak, syariatna tina cai menta ka uripan kehidupan sababiahan cai tah dibuktikan di Nagara Padang di dieu dikeluarkeun cai kahuripan eta cai itu anu bijilna asli tina lebet Nagara Padang. Itu tah ini dilihat biasa ibadah tinggal Biasa iba kamu berskeun mangkat samemehna urang lebet ngalaksanakeun sapakur ka Nagara Padang kedah abdat heula kedah bebersih heula kamu nyicikeun diri urang. Allah mapalingkeun hiji air mata air anu mangrupa sebab nanti kauripan keluar ti sebetna Nagara Padang dia keluarna. dengkeun baraya ayeuna mah kumaha kesabar caper dah redang tuh berarti bijut biasa ibak orang ibak heula dulunya eta kameraman bade ibak mah kameraman bade itu nah ibak heula tuh urang teh heula cenah galu ngan tuturkeun ieu teh cai tah hamun lantar misi luhur tah yang terang ka betna tuh tah pami mah cai asli anu langsung dijieun ti mata air tah anu rai bakelanya ngomong kade bisi kabita ya hari bakela nah
simkuring pas ibak tiris tapi seger wajah ki mau kamu aya peperan mah nah nu bare ibak teh ka dia nah kameraman beli bare ibak bare sina nah ayeuna mah simkuring terus ibak atau seger tuh ayeuna mah terus rada kasetnya ayeuna mah nah ayeuna mah urang lanjutkeun di ka luhur ya kumaha paman utos-utosan di luhur ya. Terus dulu ke luhur ya mah biayana karena pernah capek aduh nah kalau itu berarti naon kan ya anu disebut lawang utama tadi Papitu Gebang tadi Cikawuripan anu katilu nu utama pisan memeh lebet ka Nagara Padang dia disebut kaca-kaca lawang kaca-kaca disebut kaca-kaca teh ngaca aing ngaca teh urang bisa ningali diri urang di kaca. Jadi lalakonna Nagara Padang mah gelarna mimitina urang asal di mana jeung kudu kumaha jeung bakal ka mana dilalakonkeun di lebetna Nagara Padang disebut dia kaca-kaca. Kaca-kaca teh euteung tiasa ningali diri urang di mana asal di mana jeung bakal kumaha di lebet dicontohkeun. Jangan samemeh lebet ka Nagara Padang dina pintu ieu utama nyaeta di lawang kaca-kaca ieu urang kedah ngalaksanakeun heula pamitan kanu kagungan tiasna kanu nyipta ieu Nagara Padang pada khususna ka sesepuh zaman kapungkur anu mukana lembaran tigasna nu mimitian pupukna tiasa urang ngalaksanakeun ieu Nagara Padang tiasa urang di lebetan tiasa urang di angon ziarah tapakur alam tah ayeuna urang ngalaksanakeun heula pamitan sakumaha leluhur urang salaku sesepuh ngalaksanakeun beuleum menyan disebut beuleum menyan teh ya pamitan urang teh diciptakeun teh jin jeung manusia Allah nyiptakeun jeung manusia teh keur ibadah ka Allah tah ayeuna urang lain edek mupus lain edek migusti ka ieu gunung lain edek migusti ka mangrupa pupus mung ieu mah darma budaya nyata pamitan sabab bangsana halus resepna sesengitan tai urang mah bahasana ku secara lisan teh urang secara lisan ngan ieu mah make sama mangrupa belum sesengitan da urang sedap deui lebet ka Nagara Padang ngan saca-acana lebet urang ngalaksanakeun pamitan khusus ka sesepuh ka para leluhur khususna anu aya di lebet Nagara Padang ieu sangkan urang aya dina keberkahan ya urang kawitan heula kang pamitana. Semangat orang lebat adalah awas dan bismillah pada salawat bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata situs baturah ibu
Nah, anu sadarasna disebutkeun aya di Nagara Padang disebut Poponcoran. Ayeuna urang teh tadi ge kudu maca asal ti mana jeung bakal ka mana jeung kudu kumaha. Da urang teh asalna tina Cai terus kana Lawang, terus ayeuna urang lahir kalandunya budak tina Lawang. Nyata ti rahim ibu dicontohkeun ieu aya situs rahim ibu urang nyontohkeun urang gelar kalandunya. Urang lebetnya itu kareta ieu sebut rahim ibu. Urang teh kaluar ti palawangan ibu. Matak Nagara Padang mah ngalakonkeun sajarahna hirup manusia asal ti mana jeung bakal kumaha nyata ti indung bapa. Tah ieu ditangkeun situs rahim ibu Nagara Padang. Nah, diteraskeun urang teh tos gelar ka alam dunia teh saat rahim ti ibu teh urang teh kudu alus rupa mencuri cahaya. Di dia di Nagara Padang disebut aya disebut pupur Padang, disebut pupur Padang teh bedak. Pupur disebutna bedak tah ieu aya batu bedak, situs batu bedak Nagara Padang supaya syariatna rupa urang teh mancur cahaya alus rupa anu laki hayang kasep awewe hayang geulis tah ieu dina ieu mangga nu bade dikupur mangga ieu dina batu situs pupur Nagara Padang mangga mun bade digosok itu ada tahu apa Nah, itu namanya batu kupur. Batu ieu udag. Bila hayang anu geulis hayang anu kasep cenah teh sakarita. Poleskeun tah. Bodas tuh. Teh di lapon ka ditu. Oh, kasep teh. Kasep. Oh, kasep teh. Cek kameraman ge kasep cenah. Tengah-tengahnya di tengah-tengah Nagara Padang. Kumargi di luhur ge aya keneh tuh. Bukan nama panggil oge dituturkan terus bukan masang panggil pergi di like, komen, share, sering subscribe bukan nama ikuti terusnya yuk. Nah pokoknya kita dulu nih teh dulu batu saja arana situs batu keraton Nagara Padang, keratona di Nagara Padang itu tuh. Situs batu keraton Nagara Padang. Jadi di negara teh aya keratona mun ku aya nama Istana Merdeka Jakarta. Tah di negara gaib oge di Nagara Padang secara lahir mah ieu teh keraton gitu. Nah secara lahir mah katinggalna batu. Tah ieu situs batu keraton Nagara Padang. Anu dianggo tapakur tirakat khusus anu saetna hoyong ngalaksanakeun gaduh kepangkatan, gaduh kewibahan. Insyaallah dari tirakat berdoa di sini dikasih madi dia ikuti. Nah ini ada saya di luhur tepatnya di batu situs Masjid Agung Nagara Padang, batu Masjid Nagara Padang, Masjid Agung Nagara Padang. Menarana pusat puncak Masjid Agung Nagara Padang. Katinggal sadayana alam dunia katinggal di bentuk-bentuk gunung pegunungan lain. Yang di dia aya situs Kopeh Haji. Nah yang syariatna hoyong laksanakeun ziarah ke Mekah biasa saacana berangkat mastaka tiasna biasa dilebetkeun ka dieu ieu Kopeh Haji situs batu Kopeh Haji di Nagara Padang di puncakna Masjid Agung menara Masjid Agung Nagara Padang. Tuh beulna. Kita langsung saulang ajaran. Soal kari ngobrol gede ngebian dina batina eta situs Kopeh Haji. situs Kopeh Haji
mudah-mudahan mudah-mudahan kurang biasa kurang biasa ya ke Mekah itunya. Amin. Kurang coba dulu. aura biasa dari kemarin tarik langsung hadir Saya nama atau selesai. Paling kan tinggal kalau dia tinggal sakit di kandek. Karena orang coba ini orang lanjutkan di kalau nah orang mau ikuti terusnya di senang dari cangkar juga. Dah pami itu batu naon itu. nah iya teh sebut teh anu tukangan batu ieu sebut bumi agung teh bumi pangmewahna Nagara Padang saya teh di bumi teh supaya sebut aya kursi teh teh sebut kursi Gading Kancana Nagara Padang situs batu kursi Gading Kancana anu diango tapakur sadaya anu bade hoyong jadi jantan pangkat hirup kesenangan tah ieu sebut kursi Gading Kancana Nagara Padang mangga bade calik sopian kalur Di paling mana? eta Lumayan. Capek. Nah, kami teh situs kursi Gading Kancana Gading Kancana. Anu tadi disebatkan ku Puntaman. Lumayan harga curam. Ini atas saya di batu mana itu? Pakuan Pajajaran Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran berangkat turunan Pajajaran nah turunan Sunda di dia kesukuan orang guna nyen tapak tiras jempol panangan saya tubuh sebab orang keturunan Sunda disebut Pakuan Pajajaran teh orang teh kerajaan orang teh di Pajajaran orang teh turunan Sunda raja orang Pamusuliwangi jadi aya situs batu tubuh jempol batu tubuh Pakuan Pajajaran Nagara Padang dia kesukuan urang baheula nyimpen hiji tapak tiras nyata jempolna panangan sajempolna teh deketin bro petilasan jempol kasepuhan urang zaman kapungkur di dia urang katongok ka lumbung padi Nah, itu saya di mana itu? puncak Sunan Ibu leuwit sarwe jajar disebut leuwit teh lumbung padi lumbung pare mun bahasa Sunda mah karuhun urang mah goa teh situs lumbung padi salawe jajar itu salawe teh 25 jajar ya lumbung padi nah ini tumpukan padi zaman kapungkur dia tumpukan pare anu digegeskeun di dua situs anu bade tapakur beung nyobian biasa luncat kadinya biasa wiki kadinya nah kalau di dia iya ada batu gentong batu gentong untuk mengerak
ras negara Padang secara batin, secara lahir tanah anu bade tatanen, anu bade naon nyanakna ti dieu lebet tanah kanggo di aburkeun di tempat sawahna boh di kebonna. Terus kemudian api ke jauh kumaha modok pun kemudian ini kemudian mau orai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai orai dicabak orai awak kalah aja. Cing jeruk we atuh. Jeruk ini jeruk jadi batu Panggung satu panggung kesenian di negara Padang. Panggungna kesenian di negara Padang. Ya kanggo anu bade tapakur, anu hoyong gaduh, mantan mah hoyong gaduh. Nanti gaduh prestasi di bidang kesenian, seni naon belah jaipongan, seni Sunda. Di dia tiasa tapakurna, tiasa berdoa, tiasa karulang. oh berarti teh batu kesenian Tempatna seninya di negara Padang. Jadi dia di negara teh tempat seninya ieu. kami itu batu teh anu terakhir atau anu Oh iya terakhir maju ke Jalan Dwi. oh berarti kayak nama berjalan sakit itu nya udah salah rumah itu seueur sikana seueur kumargi waktosna terus bade wengi pengen terus bade santun Simpelna. anu simpel ukur pengennya kami kita naon itu Tah. Ieu teh tadi lebetna urang teh ti pintu gerbang masuk ka ieu teh pulang oge tina pintu gerbang deui ka ieu pintu gerbang mun mah keur uih. Itu keur lebet, anu itu teh ieu keur uih satos nanti di negara Padang uihna ka dia ieu pintu gerbang uih. Mangga ieu mah urang uih, urang ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah kawan-kawan di sebelahnya alhamdulillah sungkuring sareng Mang Kanda anu juru kunci di negara Padang atau sering saya nama jadi ayeuna mah salarusna mah ieu teh seueur keneh cuman beli teh kabujang waktosna kumaha waktosna atos bare maghrib pangitunya jadi orang cakapan sakieu nya coba aya reungit mah orang tenkeun wae orang biasa wae situ kepiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lupa di like, komen, share, sareng subscribe di Denny Cager Cap Permios. Tung.